Senajan sakieu ge urang si Ruhayu siap. Aya nini aya nu bari ngalamun, aya nu nyeri huntu, aya nu bibirna jeding. Komplit jadi orang. Kompak sekali deui siap. Mau di masjid siap Pak. Ada kali abdi ngaos di dia bapak kerek jadinya. Pemuda siap pemuda. Siap. Amarana tuh eta peci. Tetap beli peci-peci acan nih pemuda. Alhamdulillah aya cai kiru. Nah, besok ya. Kela urang nyari jam terus jam 1. Oh, nya kahuruan apa? Cekap sampai jam 10 nya. Cekap sampai jam 10. Jam 11. Jam 12. Wal, dia berarti ahli ngawadul, mau sampai jam 12 bos jamnya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya pantun kanggo emak wios. Daun salam, daun salak, daun pepaya. Cakep atuh gitu mimin. Balikan deui mimin mah teu jawab. Aya mimin teh. Mana? Astagfirullahaladzim. Daun salam, daun salak, daun pepaya. Nu ngawaler salam bari kompak. Mudah-mudahan menang minantu anu kaya. Rep. Kanggo abah di masjid ada sare wae aya pantun bios. Siap bah, cakep itu bahnya. Nu teu cakep hitut 2 tahun moal eureun bah. Daun salam, daun tales, daun kalapa. Nu ngawaler salam bari leles. Mudah-mudahan lebat ka surga. Ayeuna keneh. Nu penting mah bisa sari we mun geus kolotnya. Da isuk mah belum tentu sari betul. Al jannatu Sa'dul sareng atuh Siti alaih bismillahirrahmanirrahim abtadi'ud da'wata bismillahil aliyah mustadirra faidhal barakati ala ma analau wa awlah wa uthanni bihamdin mawariduhu sa'iqatul haniyah mumtati'an minasyukril jamili matayah وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المعتقل في الغرر الكريمة والجبال عطر اللهم قبره بعرف سديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد
Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, nas'alukal ijabah bi du'aina fi hadzal maqam li sababi ta'dimina li maulidi habibinal karim Muhammadin ilahana ya ilah. Ilahana ya ilahana. Nah, kempes jadi dia mah. Itu yasir lana, ya min dinina jadi bingung karena huluna. Min dinina wa dunya. Sok masing tarik. Ya Fatahu ya Fatahu ya Fatahu ya. Nah, ya kalamun ini mah ya kainu kita kulu tuh kurang obedanya itu ta'alum ya ala tilawatil lihat orang tadi kolot matakan ganti ngaran lemut ulah tarik kolot dan rada kolot kabeh ganti tarik mudah gitu budak leutik karunya disebut kolot jadi pohon nya ala tilawatil Quran heula tuh Siti tilawatil itu tilawah ta'alumil ulum ya Rabbana ya Rabbana ya Fatahu ya kalamu baik telah ini mengangus-angus tahlukan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah sing tararakwa aranjeun ka Allah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah pamuda sing sarieun aranjeun ku Allah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah urang tari kolot kudu ngalaksanakeun parentah Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun titip urang tari kolot teu meunang maot terkecuali keayaan Islam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال نبينا محمد ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان
ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma al-hadith. Daramang sadayana salala dar sadayana pamuda sadar Jordi sadar tuh sadar masih Jordi mana si Jordi aya Allah pangareuna Jordi mana sugan teh ieu alhamdulillah wong ayeuna abdi bingat tadi nama wong ayeuna teh bada istirahat we da ini kana eta opat bade ka Bogor kulantaran anu nitahna tatangga jaba deukeut jaba saeutik deui mustamina ieu mah nah kitu tidak naon lah ayeuna nya urang geber we saja mah mudah-mudahan nyerep kana kerah baju dari ngadah bir ngajina Bu urang singkat padat melekat balik mawa ilmu anuman saya makan babadog wae Bu urang singkat we ari ibu ayeuna bingah nuju naon ayeuna ece calik ari calik ku naon bujur setuju ku bujur pertarosan abdi timiti gugah nepikeun ka ayeuna ibu sadar teh kudu bujur sadar teh ibu sabaraha kali ka WC sadinten ayeuna cebok sabaraha kali tah sakitu oge geus poho pantesan ari salaki datang teh sok ngahulang ka ieu salaki saha pohoan ece mah Bu minimal urang geus cebok teh cek urang alhamdulillah Gusti abdi teh gaduh sabab lamun teh mah urang teh syukuran bahwa urang parantos gaduh maka eta sibuk dicabut ku Allah tina nikmat Bu urang mah teu wani nyebut bohong pakarek teh ayeuna tah pamuda teh sok ieu bingung na teh nyengsol pamuda mah Bu ketika urang ngabeutkeun sugan cek urang alhamdulillah Gusti bujur abdi teh masih keneh aya nu ambeien teu Bu taroskeun aya si Jordi taroskeun Bu kanu ambeien hoyong kumaha rasana panas jeung nyeri Bu mata sok ayeuna mah urang babarengan alhamdulillah Gusti abdi gaduh bari sehat amalkeun balik ka imah teh mana menang naon tadi teh ngaji teh menang alhamdulillah nah masih kena gaduh bujur tanda syukur urang ka Gusti Allah hadir dina wengi ayeuna nyaeta ngalaksanakeun peringatan Maulid Nabi Muhammad ningali ku soca ngucap ku lambai jeung ku lisan nguping ku panguping teras mapah ku sampean leres tingali ka dieu kedua mata saya sudah derek naon cek sok we da bisa lagu eta bareng sare duh pakai seri atuh Maimunah ente awal angus-angus lagi dua mata saya hidup saya satu dua telinga gak jauh banget ngacrok dua kaki sepatu gede sepatu baru warna dua telinga saya yang kiri dan kanan satu
Tah pada KM ngaos dan nukieu ayeuna. Namual bisaeun atuh ngadalil mah moal bisaeun. Ari lagu anak-anak TK mah da barisan. Sabab unggal isuk-isuk nganterkeun budak ka TK meuli kuaci 2 bungkus nganyem-nyembeng ngadaharan kuaci bari nuan budak sakola bari ngomongkeun palingan ati dieu atuh asal. Salah kebuka orang tanya yang kira-kira mah. Bu, gaduh soca. Osok enjing ngaos Al-Quran osok. Percaya. Idza waqatil waqiah. Berarti ieu hayo minta duit mesti gawe kumaha. Ar-Rahman bener hayang baleung hari mah. Tabarakalladzi biyadihil mulku kulli syai'in qadir. Berarti hayang tereh parah Bu, nun. Nah, tinggal jawab wau, ha, lam alif, hamzah. Apa hari atuh? Teu ceuwe nu katipu. Bu, sebutkan 7 nama make up. 1 Wardah, 2 parfum di dieu mah make up teh parfum. Kakarak saumur ngaji ngadenge ibu-ibu make up teh parfum. Parfum mah di mana-mana ge minyak sengit iis. Nah, jadi kana make up. Pamuda, sebutkan 7 nama rokok. 1 2 3 4 5 6 7 Lois kaliwat si ate Lois nomor oleh karena janaka apa terus kurang ngaos siap. Kenapa maulid Nabi ini harus diperingati? Oh, asing banget siapa muda akhirnya dipanggil kurang keharap seorang-seorang ditanya. Awas jadi mana? Kenapa maulid Nabi ini harus diperingati? Yang pertama sih ingat limahabbati Rasulillah sallallahu alaihi naon cenah? Limahab sallallahu alaihi wasallam tungtung nah hukum hiji limahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naon cenah? Limahabbati sallallahu alaihi wasallam limahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jangan dah bener tina hate mangan mamahutuna geus eueuh kabeh jadi kalimat hiji karena urang banget cinta ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi urang cinta ka Kangjeng Rasul cinta ari cinta teh aya sabaraha hurufna hiji 2 3 4 5 C cemburu bila aku melihat dia selingkuh. Setelah C lahirlah huruf I indah rasanya jika aku bersama dia walaupun di kandang bebek. Maka setelah I lahirlah huruf N nangis jika aku diputuskan. Masuk N jadi diputuskan masuk ayah. Maka setelah N lahirlah huruf T tersenyum sendiri seperti orang gila. Sok lamun budak keroyaan. Sok budak gitu tangan.
Maka setelah T lahirlah huruf A. Aku hanya bisa bilang I love you. Osok ece bahala gituan osok. Ari ece sok digombalan ku budak pemuda karena pemuda makot alus ngarangkai kata-kata. Neng, papa kamu tukang listrik ya? Kok kamu tahu? Karena kamu telah menyetrum hatiku. Ari PT cek awal nate. Bapak kamu petani ya? Kok tak? Atau kok tahu atau gitu mimin? Bapak kamu petani ya? Karena kamu telah menanam benih-benih cinta dalam hatiku. Tuliskeun sadayang WA. Ari gua capek-capeknya WA, Neng. Pada pandangan pertama aku telah jatuh cinta kepadamu. Bohong. Aku dengerin doa aku. Aduh, ari si Jody. Dapat heula asep dengerin aing. Astagfirullahaladzim, PDKM Hampura Hapunten PDKM manawi teh sanes Bapak Asep namina. Biasana Pak Asep mah nu ngaran Asep masuk paleunhan. Diupahan. Ngabikeun ka mana tadi urang ngomong Ketika urang nga-WA, kaulah cinta pertamaku. Aku mau makan teringat padamu. Aku mau minum juga ingat kamu. Aku mau modal juga ingat kamu. Asal lagu eta mah nya aku mau makan. Ada apa sih umur makan gitu? Sapa penting ngerangkai kata-kata eta budak pamuda ditujukeun ka si Neng Iis. Ari PT cek Neng Iis jawabanna kudu sakieu. Mohon maaf, abi mah tos gaduh. Ari cek Jody teh ngalagu bila yang tertulis untukmu adalah yang kan ku jadikan kau yang terindah dalam namun takkan mudah meninggalkan jejak yang telah terukir sebagai kenangan yang terindah. Ameh payu mah kudu kitu. Begitu mah tuh payu. Hah? Naon teh? Oh nu me? Yang itu orang berapa payu wae. Bu. Sapunten di cariosan abi rada kasar, abi mah makhluk kasar. Sanes makhluk halus. Makhluk halus menurut orang tadi kalau teh kabur kabeh. Kayak Ustadz Gentayangan. Apunten bunya. Ya, baik abi di luhur, ibu di handap. Ada ibu mah emang sok di. Oh sok itu kan luhur. Gagah bener. Menculak. Gaya ngebor. Eueuh cai hese mandi. Abi oge geus teu adus 2 minggu. Saat mumun. Hiji atuh hadieu meneh adus ka dieu jauh-jauh. Hiji limahabbati Rasul karena urang banget cinta ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi Amada habibi salam alaika habibi Ahmad ya habibi habibi
Teruskan terus kata anu saya tungtung nama balikan di Ahmad ya ajengan teh kudu gelo ayeuna teh gelo mah teu boga duit ya ajengan teh ayeuna mah kudu kowosi sule ngan pedah ari ajengan mah serius gawena heureuy gajina ari si Sule mah heureuy gawena serius gajina bedana saeutik ari ajengan mah serius gawe humor gajinya gerak kayak orang mau ke amplop karena itu istighfar berkaitan jeung mahabbah ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ayalah hiji istri di kota Madinah ari istri teh eta teh awewe jeung lain lalaki. Ini panjang kan ngomongnya. Eta awewe teh banget mahabbah ka Kanjeng Rasul. Hiji waktu nuju mapah di pajajahan Madinah digoda ku si Jodi. Cek Jodi neng, kaulah hayang ningali lalai anjeun. Cek eta istri teu bisa kaulah sieun ku Allah. Kulantaran Jodi kekeh neng hayang ningali lalai anjeun teu bisa kaulah sieun ku Allah. Cek Jodi neng atas nama Muhammad buka kerudung anjeun dari buka bu dipicen kerudung teh naon sababna sabab make tilam ku sabab aya ngaran Nabi Muhammad gancang carita eta awewe balik ka imah bebeja ka salakina aduh abdi digoda ku Ujang Jodi di perjalanan cek Ujang Jodi atas nama Muhammad buka kerudung anjeun abdi tanpa sadar dibuka kerudung abdi dapedah hati abdi mah geus cinta ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi cek salakina benarkah apa yang kau ucapkan Ani si Oma bener namanya leres lamunnya anjeun mahabbah Kanjeng Rasul kaula ayeuna rek ngadurukan masangkeun katel padang bener bae ngahurungkeun seuneu ngaglotrokeun cai neng atas nama Muhammad lamunnya anjeun cinta ka Muhammad ngacrok anjeun kana katel dah ngacrok bu nu panggala ge sukuna Kelila ku guru bugan heueuh dak ngaran-ngaran ari pamajikan geus maot mah salaki teh sedihnya bu. Bapak lamun teh mah ibu maot bapak sedih teu? Yes. Lamun ibu bapak nu maot sedih teu? Sedih tuh ibu mah sedih berarti nandakeun bahwa ibu mah setia beda jeung bapak ibu maot 40 na yes kawin deui. Ari pamajikan ari mah lain kitu cabit neng lamun teh mah neng maot wios abi nikah deui wios abi mah itu nganti poe kahiji nepikeun ka poe 40 ku aing mah digentayangan cenah oh kurang tuh sadis amat ya bika bo ngagolotrok eta cai si istri ungked-ungkedan di jero sakarat di jero tutupan ku salakina da teu tega ningali pamajikan malum ari geus eueuh mah sok sedih kalau sudah tiada baru bahwa kehadirannya sungguh asal lagu deui wae nya cek eta laki kumaha ieu nulunganana kumaha supaya henteu maot oh inget ka Kangjeng Rasul datang ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah
Pamajikan kaula banget mahabbah ka anjeun sehingga ku kaula ditah kagebruskeun diri kana cai nu kena golotrok manehanana asup kana cai golotrok Gusti Rasul ayeuna pamajikan abdi geus maot Gusti Rasul. Cekang jeung Rasul balik anjeun teang deui dina katel dibukakeun ku salakina dina katel da kalah teu maot Bu. Naon sababna? Sabab cek Kanjeng Rasul, hati yang telah terbakar karena mencintaiku haram dibakar dengan api neraka, apalagi dibakar dengan api dunia. Betul? Sok Bu aya nama buktikeun geura nyarieun kedudukan sing badan sok bolahkeun ka telhet arancun ka dieu. Buktikeun bade tu belok ke cager heula. 2. Naon pangadayakeun Maulid Nabi? Alhamdulillah. 1/2 jam. Lamun 2 jam atuh lembut urusan. Udah mereka jadi ajengan. Ajengan mah sejam jadi cau jeung beas. Ari melak cau lila teh Bu. Ajengan masa jam jadi cau gerabeng ke Bu. Yang kedua litahrifit tarikhi maulidin Nabi Muhammadin naon cenah harfian lah ini gancang pangna diayakeun acara Maulid Nabi teh supaya urang terang kana tarikh atau nabi sejarah kelahiran Rasulullah. Gusti urang sararea suci Qur'anan atuh mimin kamurusuhanan kupingkeun abi ya edit lamun teu kitu edit tinggalkeun ku abi. Gusti urang sararea Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana arah Quraisnya bangsana Siap 1, 2, 3 Gusti urang sarerea Nabi anu mulia Muhammad jenenganana arah Quraisnya bangsana. Pamuda bagian Gusti orang Sarea, ibu bagian Pamuda sia Gusti orang Sarea Nabi anu mulia kekuatan benar-benar orang terikol. Astagfirullah. Gusti urang salah Kangjeng Nabi anu Muhammad jenengan Arab Quraisnya bang ramakna Gusti Ibu Siti dibabarkeun nadi wengi Senin tahun Rabiul Awal bun tanggal K2 April bulan tanggal K2 13 itu puluh belum saha Nabi urang saha Nabi Ramana saha ibuna di mana lahirna di mana hijrahna di mana pupusna di mana dimakamkeunana mungkin
kita tahu sejarah Kangjeng Rasul bahwa ketika Rasul dilahirkan, Rasul mah lahirna sanes tina palawangan handap tapi tina udal surah sapalih riwayat. Sabab Rasul suci moal keluar tina tempat kotor. Beda jeung urang keluar teh tina si eta jabat jabrik can dicukur sabulan. Nah, kakarek bagi orang rek keluar rek nonyol ke alam dunia geus ngait buntu. Atuh pas geus gede teh bimoli bibir monyong 5 udah ngait kana si eta. Eta mah kacang teh teu megar-megar. Jeung teu akaran. Astagfirullahaladzim. Ayah kemudian ngait ayah Allah. Kangjeng Rasul mah tina udal surah sapalih riwayat para jina ku Siti Asiyah jeung Siti Maryam. Babar taya kokot. Kangjeng Rasul ketika dilahirkan teu aya kotoran salik ge. Beda jeung urang. Merecet koneng. Merecet koneng. Nu di Arab hulu budak anu datang oseng kangkung. Jat besi hese paling lagi dina kloset teh sia mah. Mun urang geus tahal kenot hese paling da. Ngamang deui. Aya kalau geus pia kepat siwur. Nya timbul kembali keluar. Mungkin orang terang sejarah kelahiran Rasul, tapi belum tentu anak muda tahu sejarah Kangjeng Rasul bahwa ketika Rasulullah SAW lahir, tatangkala nunggus eueuh daunan ngaradak hejo dina poe harita. Patung nu aya di Mekah hancur harita. Tanah nu asal tandus jadi subur kambing-kambing anu bareng ngadak lintuh siga cileceu. Menikot gemayak, menikot napel lamun diuk teh. Aya nu lintu aya. Biasa mah tukang jajan seblak. Aya nu lintu aya. Aya tukang seblak. Ujar kumaha tukang seblak mah jeung lintu. Ayeuna aya nu meuli sakali ngasaana 4 kali. Bayangkan lamun sapoe sapoting nu meuli 100 kali, 4 kali 100, 400 kali ngasaan sapoe sapoting teu bongkak kumaha eta awakna. Manuk nu araka eta di hari. Jang pamuda urang kudu wawuh ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi mata pamuda teh aya 3 hurufna hiji fa 2 mim. Aku maneh mah. Patak ge peci pake. Ke galin teu di pecian. Kuat bingung peci. Tapi disegiring meji ya mah. Make kongkoro maneh maleutik sing badak kagok. Pak Ustad boga di ditu kalong rante bakal pisan. Tadi nanti aya gembok kunci pergi kanang hayam. Fa muda hiji, fa 2 3 hiji fa fikrun sahihun. Pamuda kudu boga pola pikir anu sehat. Ulah pamuda teh pikiran teh negatif jeung negatif. Aya babaturan moal motor ngagaung-gaung puguhan mah nyangkol gasna. Maneh mah diunap naon sih ngabong-bong motor baledog cak wae mah diunap tuh. Kudu waktu takbiran tuntuna mah kalah tawuran di masjid nyari huntu kabeh. Ningali pamuda sing dokdak bae di masjid. Pan di abi mah kajadian kitu, Bu. Moal dibejakeun umurna. Sakadena gaur-gaur motor malam takbiran. Merengan gasna nyangkol bisa karena kumaha pamuda teh ngaledek di unat untung asupna ka masjid teu kagok asup teh kana bedug cek bordak teh kagok gorolongkeun we ku aing gorolongkeun ka balong ya pamuda pikeun seueun kudu boga pola pikir anu sehat
Nah iya mah kurang pikir tengan pera. Ya Allah tabarakallah tiktokan sekro tiktok pargoy be maneh mah gawe teh. Aya masuk pargoy di dia pemuda aya. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Kami mah tenang. Kalau saat terang anu osok. Tanpa ustad mah sok dibejaan ku pamajikan. Lamun teh mah aya nu pira teh bi ieu tingali naon nya kata bujur mah dibadag cenah. Jang naon ningalikeun nu kieu ngaranna pargo, jang naon dibejakeun ka abi supaya aya bahan jang dakwah. Alhamdulillah. Aya sinetron anu rame ngabejaan pamajikan. Aya lagu nu viral ngabejaan pamajikan mah. Kirimkeun linkna tah diapakeun jang bahan dakwah. Sabab lamun aya henteu kitu ibu-ibu sare ngajina. Kapan abi pernah ngaji ka kidul kamari cek panitia ujang di dieu mah ulah balaguan, ulah ngamodor, kade kudu serius ngaji teh. Nya ulah teh tumpul ngaji teh. Wah ya nah, community ayeuna anu datang ka dieu ibu-ibu ulah sok borotot kana jadi salaki. Neunga 12 menit geus teu jelema bu. Aya ge duaan deukeut kana doma, aki-aki jeung nini-nini tunggu tambe pikiran. Hanapeun kana doma di luhur aya doma, eta doma adug-adugan disangkana aki-aki ngajak diadu da kieu. Beres geus ngaji pauda cek eta aki-aki. Alhamdulillah Pak Ustaz, ngos teh mane nyeret kana kerah baju. Ngadah dir aki-aki. Nah itu. Bu. Fikrun sahihun, pola pikir orang kudu sehat. Nomor kedua, manul batni minal haram mim. Manul batni minal haram. Aya keneh pangguna di nusak mabok aya. Saha jelema? Jadi deui sakali manu galing disebut ngaranna saha teh? Eja. Allah. Astagfirullahaladzim. Pemuda manul batni minal haram. Jaga batang urang tina pagawean anu haram. Ulah ngepikeun ka mana mah ditolak angin sakardus. Tuangkeun kana gelas, leguk, mabok maneh mah. Ari pegat teu dilatih dinya ngabudah, disebut teh overdosis. Ari geus maot mah asup ka alam pakuburan, ditanya aku malaikat Munkar Nakir, "Jodi, man rabbuka?" Cek si Jodi, "Orang pintar, minum tolak angin." Wallah min dabata minal haram pandaru Allah bihi. Lamun teh mah aya daging nu jadi dina barang haram seuneuna raka pangheulana lentak kana awakna Jodi. Mang Jodi. Ari tolak angin meulih henteu? Ari lem meulih henteu? Ari arak meulih henteu? Mahal teu arak hargana? Lamun rek mabok tong kudu mahal nu gratis we tong meuli teh mabok mah. Naon Ustaz tai muning kocekeun leguk urang. Mabok sagede oge. Jadi urang kudu ngajaga patuangan pemuda. Nomor katiluna dapul mapasid dal fa muda dalna dapul mapasid. Lamun aya nu mabok di kampung bari kolot saha nu kudu bertindak? Pamuda. Lamun di kampung aya anu zina saha nu bertindak? Lamun di kampung aya nu mabok saha nu kudu bertindak? Lamun di kampung loba nu nyembang emok saha nu kudu bertindak? Muda teh kudu nyegah karena kagorengan nu aya di kampung, betul? Aya ini pingsan pangku bagian saha? Pangku ini diasupkeun kana kastrol. Pemuda ayo dia anak yatim aya teh. Anak yatim. Pemuda teangan anak yatim tuluy tanya hayang masantren atau henteu. Mun hayang masantren initkeun ku pamuda ka pasantren, biayaan ku pamuda. Hayang manfaat hirup? Hayang berkah usaha? Hiji ulah sok borotot ka si mamah. Lamun ujang balik di kota, lepeh tong tahan, dia patahan ya. Jang,
Ujang hoyong berkah usaha hoyong kuping genjang uwi di kota da kolot mah tara hayang menta jeung tara hayang dibere tapi lamun teh mah disusukeun kana jero kutangna sok katarimaeun mah hatur lumayan ieu mah tawis kanyaah di abdi kanggo meser bumbu sur paring paosna sanajan ukur 10.000 ngeunah ieu kana hate teh terusnya ya jang dengekeun nu dibikeun ku urang 10.000 nu kaluar tina baham ibu kupingkeun ujang dedeuh anak emak mudah-mudahan sing soleh sing seueur rezekina sing caket jodohna sing kaset beungeutna sing lancar hitutna nu sabaraha doa 5 tah sing agung milik rezekina sing seueur artosna sing beunghar sing sukses mangkane ukur 10 komo lamun 1 juta kapanan aya di abdi mah di ditu ujang pang mematahankeun budak naon kitu emak teh boga budak sapopoena teh ngajahit teu pira emak teh minta duit 500.000 eta ge saumur hirup kakarek ayeuna da teu nanya ka mang sabulan aya di dieu kitu ulah kabeh pemuda batur kasep gaya gonoy ini mah nangis eta beungeut kade bageus baheula mah sok aya lamun teh mah rek usaha sok aya disebutna teh air mata duyung datang ka dukun ku dukun dibere air mata duyung jeung tali roma uang buka naon sih ari air mata duyung ari air mata duyung teh eusina mah air mata buaya ari air mata buaya teh air mata ibu anu aya tegasna di mana-mana anjeun rek init ka kota memeh ka kota menta hampura heula ka si mamah sok diuk dihanap cium inung suku si mamah keuneh bau keongeun oge mama hampura abdi teh timiti dijieun ku Gusti Allah diasupkeun kana beuteung emak sabulan 2 bulan 3 bulan murel kana angeun emak utah-utahan nepikeun ka 8 bulan emak ek nangkarak heungap rek nangkuban bisi bucat ek ngigir bisi tuluy hampura emak abinya kosok kitu mah budak tara isukna kitu rek ka kota teh tuluy geus kitu kumaha ujang geus menta hampura engke teh bakal aya bahasa di inung teh ujang boro-boro dipentak teu dipentak ge kumaha ujang dihampura jeung diduakeun keclak cai panon inung ngeclak ka handap cokot ku urang cok ti lampu tisu babawa tisuna jeung ka kota rek hayang sabeunghar kumaha maneh usaha sia siga kok gengsi menta hampura kolot teh Ari lebaran ek menta hampura kolot ge kumaha aing mimitian mana ieu menta hampura ka si mamah aing mah tara ieu heula mamah nangis ngadagoan dina kursi di anu ucap-ucangan hayang anakna menta hampura da api-api ka dapur garawenyeun kupat tahu aya nu kitu loba nu kitu teh ya Allah tabarakallah ku teu nganuhunkeun kana jadi kolot isuk mah rek ka kota menta hampura ka si mamah 2 lamun rek ka kota kudu aya tali roma naon tali roma teh karidoan nu jadi ramah jang naon hesena balik ti kota mau rokok lois sabungkus we Pak hatur lumayan ieu rokok lois sanaos pangaosna 10.000 11.000 tapi abdi ridho lillahi ta'ala meureun cek si bapak teh ujang kakarek ka kota sabulan ujang teh geus aya ka emut ka bapak mudah-mudahan ujang teh sing engal sukses tuh maka ning lois teh kumaha lamun sampurna bilang aya atas kaciri ya makerena teh euy jang sekali-kali pemuda mau sekolah muda ya hari ibu-ibu mau ngambil gaji pemuda ya pemuda sekali-kali tinggali si mamah kerbobok sekali-kali tinggali si bapak kerbobok tinggali sok di ujung rambut nepikeun kana ujung dapah tinggali ku hedap kerbobok cek urang teh Gusti si mamah
baheula mah raraina teh glow up ayeuna mah geuningan sigah bujur papanasan wae ngajualan bala-bala demi nganapkahan abi sok tinggalian tingali reret kana sukuna Gusti mama baheula mah sampe mama teh mani lancip ayeuna mah pinuh ku roromekeun gara-gara ka sawah wae ngaramet demi ngurus abi ujang tingali sakalian sakali mah tingali sakali-kali ku ujang intip beteungna mama kepungkur mah patulangan mah teh langsing ayeuna mah gemrot pinuh ku sin kayo eta teh gara-gara ngandung api kapungkur geus kitu heg timbulkeun kana rasa kana hate teh Gusti geuningan ibu abi teh geuningan ripuh ngurus abi teh kakara cek urang Allahumma gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani kitu pamudah bade enyin gitu sakali-kali tingali si bapak kersare bapak tarang bapak teh baheula mah da alus eueuh kerut-kerutna ayeuna mah geuningan ya Allah menikot siga sepleker gara-gara naon gara-gara bingung nganapkahan urang keur leutik nepikeun ka ayeuna ek asup TK bingung kolot teh rek asup SD bingung kolot teh rek asup SMA bingung kolot teh rek asup kuliah bingung kolot teh tapi ketika geus gede anakna poho keun jadi bapak jeung indungna hei dah lamun urang doraka kanu jadi kolot siksana ku Allah bakal dibikeun di alam dunia kena bahkan cek Kanjeng Rasul lamun teh mah ieu budak wani nyabok kanu jadi indung jeung bapana haram ngamuk surgana emang khususnya ke orang pemuda da ibu mau ngadit lagi ngawas laras betul matak sing saroleh mudah-mudahan anak-anak orang sing saroleh amin pamuda orang tarik muda mudah-mudahan sing saroleh amin ya Allah ya Robbal ganti enak matong tarik kolot tapi tarik muda asal ulah teh tarik ini teh tarik mah hadirin Allah wa yakum ajmain. Itulah tarikh sejarah kelahiran Rasulullah. Nomor katiluna li ta'rifi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan diayakan maulid Nabi supaya orang terang kana akhlakna Rasulullah sallallahu alaihi wios abdi tu mah ros ka ibu. Kantos pakuping teu dina hadis bahwa Rasul sok baeud kanu janten bojona. Kantos kakuping dina hadis Rasul bahwa Rasul nyentak kanu janten bojona. Kantos kakuping dina hadis Rasul bahwa Rasul borotot kanu janten istrina. Teu kantos. Sawangsulna kantos teu kakuping hadis upami teh mah Kangjeng Rasul dibaeudan kanu janten bojona. Aya ku hadisna. Kangjeng Rasul dipangmasakeun ku Ummu Salamah. Dipasikeun ka Kangjeng Rasul katinggalian ku Siti Aisyah cemburu baeud ka Kangjeng Rasul. Apakah ku Kangjeng Rasul ditegur? Henteu, Kangjeng Rasul mah lebat bae ka masjid. Nandakeun naon? Nandakeun bahwa di mana-mana pamajikan keur ngadat salaki ulah sarwana kajeun keneh rep. Ibu sok nyeuselan kalau nyata caroge. Sok ngalawan tara. Pak, halo Pak. Terang ka Sayyidina Umar Pak. Sayyidina Umar teh bedagang pedangan badak. Lamun perang pangharepna, tapi lamun temah Pak. Ieu Sayyidina Umar lebet ka bumi, tungkul Pak dipaeuneureun bojona. Urang ge kudu kitu hadepan majikan teh tungkul. Cek majikan teh, "Aganya nu nuhun mana?" Cek majikan teh, "Aga ngojek." "Mana?" Cek majikan, "Aga nyuci." "Mana, Mama?" Eta nu kitu lalaki solehah.